Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Urang wajib ngaluarkeun zakat saurang sasok sok teh 3 mud samud saleter mucung berarti 3 liter setengaheun lah 3 liter setengaheun saurangna teu bisa ditambah teu bisa dikurang. Cenah urang ayeuna mah tambah bae geus kumaha mah belajar ibadah salah. Ulah belajar ibadah di jero nu geus diatur. Geus bae sakitu 3 liter setengah titik nupang bagus-bagusna meuli beasna. Lamun urang Jawa di dieu teh hendak balik ka Semarang, ngajak kata di Semarang ulah di dieu. Lamun hendak balik ka Surabaya, ngajak kata di Surabaya. Sing hade abeh mantep ya ibadah ya. Ulah sok jadi omong-omong ngontrak di sini ngezakat di sono. Naon hubungan aja ngontrak ya mayarnya nama. Ye sok jadi haharuan batu deuk ibadah bener. Ulah sok itu jadi jangnya ngising di sini apa di sini. Atuh ngising mah de bandem dihandap ngajakat mah lain deui. Macem-macem ibadah da kos kitu tadi mantap kurang mah ieu. Kula mah nyaritakeun nu mantep deuk balik ka Jogja di bulan Ramadan di ditu di Jogja engke ngazakatna di dieu ge santri di dieu tilok diterima ku kula nu endek balik di imah ngazakatna ulah ka dieu ulah engke di imah ngazakatna kecuali nu endek lebaran di dieu mas-mas mbak-mbak baru ngazakatnya di sini nya jeung mun dicaritakeun masrof zakat da sing bener lantaran aya hak-hakna ulah sambarangan supaya mantep di ibadah teh ulah sok aju dihulah dihelah segala kamu sholat segala kamu masjid zakat ulah fakir miskin ya jadi jang supaya orang ibadah mantep iya salah penggunaan orang zakat ke pemerintah tampung ke pemerintah aja ke pemerintah di kamu sholatkan di kamu majlis salah fakir miskin mustahik zakat masjid mustahik zakat itu musola mustahik zakat majlis taklim adapun nyana neuk ngalaksanakeun seperti eta sabodok kula mah ngabejakeun doang kula mah hayang henteu dibere tilo henteu kula mah hayang ngan ngabejakeun salah tapi kos kitu teh nu bener nalah salah bae ieu keur carita ngaji pan ieu mah mustahik zakat masjid mustahik zakat majlis mustahik zakat kiai diberi Samarenda menang di zakat kadang ya ngarenjang betungtung nama ini kudu jelas mustahik zakat asam ada 8 nah, fukara, masakin, kemudian mu'allafah qulubuhum, kemudian atuh dan lain-lain sebagian anu geus urang nyaho. Lah geus fakir miskin bae nu hese-hese lah. Fakir miskin bae ulah nu hese-hese. Ieu mah keur carita, adapun ditangempung ku pemerintah, kemudian pemerintah nyalahgunakeun, tinggal tanggung jawab di akhirat rasakeun. Henteu kumaha mah teh naon ngan nyaritakeun ngaji teh kos kitu. Nalah kos kitu tah. Salah bae, bener bae. Adapun nyana nampung sangat bagus sebenarnya mah. Aya badan amil zakat ditampung, mantep. Gua ge setuju jasa. Setuju kuda ge lain lalagaan. Nah, tinggal bagi sabaraha kecamatan sabaraha desa, berapa fakir miskin, mantep jasa. Udah sok aju salah guna. Ndek dibikeun BHS mah ka kiai segala atlas, di Pudoli mah embungeun atlas yang BHS bae. Malah mah yang tamer dua deui nya nama hayangna. Ulah ti zakat ulah ti zakat ulah ya kan deh beda ada sosial saja ulah nu kos kitu aja disalahgunakeun kan jadi berat urang kan hayang mantep urang ibadah teh ya nah ieu sakali deui emas mbak endek zakat nu endek balik mending di imah ulah sieun dihaharuan supaya mantep ibadahna. Aduh, cenah ieu di dieu ge dipaksa, bere di dieu mah ala kadar bae. Saya RT na teh, nih uang rokok aja ya tuh. Ini mah buat RT aja. Saya ngezakatnya nanti di Jogja. Udah itu tanggung jawab saya, urusan saya. Cek RT teh entar di sono enggak ngezakat, di sini enggak ngezakat, urusan gua itu mah.
mau zakat mau enggak itu urusan gua, ke neraka gula gua. Ieu keur carita ibadah supaya rapi, supaya orang mantap. Orang kan kieu aing ieu dicokotan bae ku pamarentah sih ditasarufkeunna bener henteu daripada kos kitu. Mikeunana bener henteu sih pamarentah janu geus-geus mah pamarentah teh teu adil ieu. Boro-boro eta atuh duit nu jelas-jelas ge kudu ka dieu kudu ka ditu jah henteu. Ieu bae haju kos kitu ieu nanaonan ieu pamarentah daripada orang ngeraung kos kitu kudu dibejakeun. Geus balik. Lamun orang boga duit tah tama tolak bala aing mah jeung sia. Oke aing mah deui. Masyaallah karim. Urang wajib lamun urang boga ye salaki wajib ngazakatan urang nu wajib dinapakan ku urang wajib dibere zakat ku urang kemudian pamajikan urang wajib dizakatan ku urang anak urang wajib dizakatan ku urang lamun can mampu wajib dizakatan hadam urang lantaran urang boga hadam ku sebab urang gering sok ngahadam urang wajib urang dizakatan lantaran urang terlalu lintu awak urang teh kudu dihadaman punya anak hadap urang wajib dizakatan ku urang. Tapi lamun hadam-hadam tukang nyapu, tukang itu mah tunang gitu ngaranna dagang, hadam urang tukang malukun henteu. Ieu mah jang kebutuhan urang. Sehari-hari eta hadam wajib ku urang. Urang miskin, pamajikan urang kaya, pamajikan urang teu wajib zakatan ka urang, teu kudu wajib zakat. Pamajikan urang ge teu wajib zakat sebab nyana wajib dizakatan ku urang. Kemudian urangna miskin, teu kudu ngazakat. Babari kan ngan sunah nu boga mah pamajikan duh ngazakat pak bapak boga ngazakat henteu kuduna bapak ngazakatan kula nyaho itu mana junta ya aing dipencet ge lain keluar duit tai aing keluar itu boga tah cek pamajikan kak ya yang kakak tah mere heula pamajikan ka salaki tah kajang jang zakat ti sia bager tuh kula teh asa agak satu, nah jadi kasih bere, anak dizakatkeun. Kos kitu teh kaayana, masya Allah karim. Lamun urang ngazakat, ulah mikeun kanu diwajib, kawajib anu dijanapakan ku urang ngazakat ka pamajikan teu sah lantaran pamajikan wajib dizakatan ku urang. Urang ngazakat ka anak urang teu sah lantaran anak urang kawajiban urang. Urang ngazakat ka bapak urang teu sah lantaran bapak urang kawajiban urang. Urang boga bapak kolot. Ngazakat ka bapak kolot atuh teu naon sebab bapak kolot mah teu kawajiban urang jaya bapana ieu. Ieu supaya jauh. Supaya ge urang bolak-balik bae ngazakat ka pamajikan ngazakat ka salaki. Sage ka pamajikan nanaonan mending diliwat habak. Ulah salah. Aya paranti sanajan geus nyaho imang ngelingan hungkul nya. Rukun puasa aya 3 nomor kahiji niat. Ti penting deui niatna lailah likulli yaumin fil fardi unggal poe kudu diniatan penting nu ngaran penting ti guru datang ka pajar deuk jam sabaraha bae tah deuk jam sabaraha bae deuk iraha bae deuk keur kumaha bae pokona penting niat jadi Zaid keur salat isya ingat bahwa isuk Ramadan niat di jero salat aya niat puasa cenah teu khusyuk atuh emang biasa ge teh ieu acak-acakan memang nya nama biasa ge ieu keur carita di jero salat ge teh ngomong ngadaguan imam nangel ya sabab bacaanana salat isya suratna teh kahfi insyaallah wah rahmat teh tilok sinari di si imam maca surat kahfi horeng loba jelema asal loba jelema benyana surat tak kitu action lamun loba jelema masyaallah kul hudai tah ieu jada keur salat isya gadaguan imam lah dari galamun niat ada jero hate ka niat kalau puasa isuk udah waron Ramadan jadi babar niat eta sakadar sah
pangsa etik da nawaitu sauma godan min Ramadan nawaitu as-sauma godan min Ramadan niat kaula as-sauma puasa godan isukan min Ramadan tina bulan Ramadan eta pangsa etikna akmalna sempurnana nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala biasa sekali deui nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala mantak dimatapkeun aya anu ribut gara-gara Ramadhani jeung Ramadana datang ka lebaran teu nanya kunaon sih bongan sih Ramadhani di Ramadana di cak aing Ramadana itu kunaon masalah kos kitu bae ribut eueuh masalah tah urusan maca atuh grammar lah atuh maca mah ke Ramadhani bulan Ramadana bulan Ramadanu lo sia daek mah Ramadan kene eta mah tuh ai riweuh geus bae atuh ulah make baris Ramadan ngeunaheun kan si Ramadan naon eta Ramadan pan teu dijabaran beusi ribut Ramadan aing ari cek tukang ngaji mah tu babari nawaitu lamun ditarkib ku tukang narkib mamun ngaji amil babari nawai fi'il tu mamni do mamara pajari fa soma jadi mapulna kudra sunna pasabna sunna patadir soma mudab godim do punai kudu jalamat jana kaso an huruf jet ada yang majul kudu jalamat jana kaso ada yang mudab padi mudab punai kudu jam zakal padi mudab ramadhani kudu baru le mudab punai kudu jam zakal ramadhani mudab hadihi mudab pun ileh teu duanta kudu mondok datangeunaheun sia aing ngomong kos kitu pasieun teu mondok mah naon tah sih hese teu mondok mah narkib kos itu ngaranna. Nah, lamun di kulon, lamun di wetan mah ngaranna nyarab. Nawaitu pilun wa pailun terus. Sarua narkib ngan disundakeun aing nyarab diarabkeun. Sia mah Sunda teu bisa, Arab teu bisa. Ye, tak rugi jelema teu masantren teh rugi. Batak atuh ulah dimasalahkeun tah mah kos kitu malah urang senyum-senyum bae geus atuh sabodo sia tah mah lamun kieu mah ye nawaitu bongan ribut lah sia Ramadhani jeung Ramadana aing mah ganti mah tuh nawaitu sumagodin an adai fardhi Sya'bana hadis sama bongan ribut bae tah eta dimasalahkeun lah mah nah Zaid keur salat niat jadi mantas niat keur wiridan niat mantas wiridan mantas salat niat keur wiridan jadi cenah kieu ingat beusi kabablasan aing ieu kasubuhan maningan bari nangkarak bae biasana mah maca bismillah 20 hiji ieu mah lain langsung niat bae nawaitu Ramadan ana deui barisan Ramadan halisan lillahi taala Allahu akbar pohon make Allahu akbar sagala cak pamajikan pan make Allahu akbar kan aya lillahi taala urang ge salat lillahi taala Allahu akbar wah ieu salaki jadi kieu cak eta ieu ngaji di mana Kak lain ngaji nang pikiran sorangan mantak ge Kak kudu ngaji ulah sa Allahu akbar aing mah muji cak keneh emang teu meunang muji Allahu akbar sia nu salah salaki teu lok daek salahkeun goblok jadi bae jadi ngala wudu tas ngala wudu aturan ngadoa maca doa maca Allahumma ja'al min tawabin gimana niat jadi bae keur dahar jadi bae tak keur dahar kumaha penting-penting bae kumaha bae keur ngobrol niat teh lah jadi bae ya keur kumaha bae jadi nah pas penting nyana naekan pamajikan nyana naikkan pamajikan biasanya sono waduh jima atuh mantap jasa guys cek kene orang bebeklan neng bebeklan saku ada kamana bebeklan atuh guys biasa inget jana pas de keluar cai mani inget can niat dibarengkeun
cak pamajikan ngabetan awat ka bareng gua teh jadi bae jadi bae ya Allah babari ya nu penting pentingannya kumaha mun niat sabulaneun nawaitu shauma syahri kullih menurut mazhab Syafi'i nu jadi ngan poe eta doang berikutna henteu tapi cek mazhab Hanafi urang niat sabulaneun jadi hendak sok dibaca ku urang dua-duanana walaupun terjadi jangan sok tapi tetap baik mazhab Syafi'i mah terjadi kudu unggal peti di mana dalilnya itu Imam Syafi'i cak Kanjeng Nabi malam yubayyiti syam qabla al-fajri fala syamalah jelema anu henteu metingkeun puasa teu metingkeun niat puasa nemeh fajar fala syamalah teu direken puasana teu sah puasana nomor kahiji niat nomor kadua tarku muftirin ninggalkeun nu ngabatalkeun ngajauhan nu ngabatalkeun ulah ngalaksanakeun nu ngabatalkeun zakiron tur eling muhtaron karep dewek guero jahilin mazhur lain bodoh makzur zain puasa kemudian nyana buka ingat batal puasa sebab ngalaksanakeun nu ngabatalkeun tur eling jangan kumaha mun poho mah teu batal puasa Zain pegawai pabrik karyawan jam 12 gegeran bae ka imah istirahat nunggeus biasa setiap jam 12 nyana sok dahar ieu poho sugan teh lain bulan Ramadan langsung bae nyana mukakeun turub saja ya Allah jengkol ngora jeung lauk gabusiem aya sambal aya tauco poho ya oh dahar bak 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 eta dahar ku nikmat nikmat teh beak 3 piring insyaallah haju jengkolna beak 1 kilo mal wah haju nginum samuk gede teh lak 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 beres nginum ngarokok deui tenang we ini tenang beres ngarokok selesai nyana inget Masya Allah aing keur puasa ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb nyana kikituan bae teh ya Allah ya Rabb poho Gusti abdi poho da kumaha ieu geus tinggal muji bae alhamdulillah ya Rabbil ngadoa ka Allah mudah-mudahan isu poho deui Gusti teu batal teu naon batal ya Allah ya Rabb atawa panganten anyar pas bulan Ramadan nyana asup ka kamar kabeneran pamajikanana teu make calana nyingkab ya Allah eta kan nyingkab kitu teh lain sakadar nyingkab lamun dimanaan ku ahli munazarah mah eta teh sarua jeung ngawean sini jadi urang lamun ku ahli munazarah mah geus kanyahoan awewe geus teu make kutang eta teh ngajakan geus nyaho tah awewe geus teu make calana geus berarti eta teh ngajakan yuk sarua jeung kitu geus ulah hese-hese tapi lamun awewe mah rapih keneh malah teu nyisiran haju kutang nage kenceng haju calana nage kenceng teh sarua jeung embungeun nya teh ulah dipaksa enggak, berarti aya uzurnya nanti ya. Naon uzurnya teh diberi duit. Ieu Ki Zaid asup ka kamar pamajikanana
teu make calana. Wow, masya Allah, atuh pohoan nyana datang diporosotkeun bae calana nu langsung main nangkub di dinya. Itu nangkara, ieu nangkub atuh mah jeuna. Beres. Cak pamajikan kawan rek bulan Ramadan, masya Allah. Jahel, ini kunaon teu ngabejan. Poho puguh lagi sarua bae. Ih, atuh kakak ge sarua poho. Atuh ning dieu kunaon teu make calana. Atuh kakak deui kunaon muka deui. Geus lah ulah dibasalahkeun cek teh urang ngadoa. Ayo geus, pamajikan di tukang ngadoa. Salakina di hareup, ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan bae isu poho deui. Oh, masalah. Cak Kangjeng Nabi ge poho mah masalah eta merupakan pemberian ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hiji ngajauhan tina nomor kedua nggak hiji niat, kedua ngajauhan tinu ngabatalkeun tur eling bari mukhtar karep dewek ulah dipaksa. Lamun dipaksa terjadi kajen kukumaha ge dipaksa mah saya dipaksa tita dahar aya dua algojo nyekalan nyana lamun teu daek dahar dibacok ku nyana sedengkeun nyana mah bener-bener lamun cek nyana bacok-bacok bae teu algojo atuh dahar dipaksa nyana teh dahar teh dipaksa teu batal ngan kuduna dihuapan. Lamun nyokot gitu mah pangkarep pangan berarti kan aya ikhtiar dahar sia baget dahar mun teu dahar ku aing sia dipedang sia helat cicing bae jangan cokot ke calangap gayem jadi lamun masih kene ngagayem nah teu dititah mah lamun teu digayem sia ku aing sia hayo gayem tah nyana teu make gayem calangap ayo, bisa terusan. Aduh ngagayem sorangan. Dah bisa minta deui kan. Lagi dong. Ulah. Ya kudu terus bae dijajelan. Okos dipaksa titah ngajima. Ngazirahan atau ngajima dipaksa bulan puasa. Ayo sia ngajima jeung pamajikan sia misalnya. Ayo. Jia tuh mau ayo lamun teh tembak sia koy. Geus dikeke. Besi sia teu percaya ka luhur. Tuh, jija bener tama pistol horeng. Sugan aing pistolan. Ayo sia tuh aya keneh dibuka ku jana tuh. Da aya naon ngaranna? Pelorna tuh, ya aya 12 kali. Emang sabaraha eusina? Atuh teh nyaho urang mah tilok make pe. Kira-kira 12 luat teuy atuh. Pokona ka kitu bae lah. Tembak sia koy. Ayo. Eta lamun langsung nyana morosotkeun calana batal. Kudu itu nomorosotkeun naseun pamajikan ge kudu itu langsung kudu diadukeun aku itu det asal diendet-endet bae ku sorangan batal berarti kan ngahajat mah teu meunang diendet-endet jadi kudu cicing we geus ieu mah janang batur ieu dipaksa lamun cek nya teh goyang sia teu dae goyang mun digoyangkeun tak kieu set karak lamun nyana haju goyang sorangan mah batal. Atuh teh beres teh bagus kitu mah. Ngaranna arang ngarasakeun nyanana. Ieu dipaksa mah kos kitu teu batal. Tur ulah bodo ma'zur. Bodo ma'zur mah okos jelebak ka karak asup Islam mualaf. Karak asup Islam kan teu nyaho sugan teh puasa teh meunang dahar. Pajarnya nama puasa teh teu meunang ge dahar ngawuduk mah meunang kitu misalna. Horeng dahar teu meunang ngawuduk mah meunang nyana ngawuduk isu-isu. Atawa kieu pada prinsipna teu meunang dahar teu meunang ngawuduk tapi ai ngopi mah meunang. Nyana ngopi bae. Koh. Engko lagi, saya udah malap atuh. Iya. Lu kenapa itu ngopi? Emang kenapa? Kan lagi puasa ini bulan Ramadan. Ya, enggak boleh juga makan. Nggak boleh juga makan, wuduk nggak boleh, kupat nggak boleh, kalau ngopi mau boleh. Wah singkop bro brengsek singkop. Eta jara memang can ngaji kakara ge
2 poe di puasa nya teh asup Islam can kang sungkung si ngaji ngadengekeun ngaji henteu nu ngabejaan eueuh eta teh nya ngaranna bodoh ma'dzur sebab karak asup Islam bodoh ma'dzur dihampura dengan gitu Pak Zaid sia isu-isu kopi emang kunaon gitu teu meunang sia di sugan aing meunang emang sia bualak teh lain tuh aing bapak aing haji ma aing haji sia aing hampir munggah haji pada sia itu kopi bae sugan teh mah meunang ngopi mah teu ma'dzur jana mah lantaran keturunanna ke Islam cicing di Indonesia di kampung di kota di Indonesia mah informasi loba aja ustad ambalaya di urang mah pan nu lain ustad ge ngaku ustad di urang mah atuh segala pelawak ngaku kiai penyanyi ngaku kiai kurang kumaha geus alhamdulillah baik sakitu nama geus pokona mah hayuh bae geus salila nyana darek ngaku mah tanggung jawab di akhirat mah dosa bodoh kumaha nyana bae kan ieu mah kiai teh ambalaya asal bulan Ramadan memang muncul kiai di TV nu lain kiai cara di kiai bae terus bae masalah nu bermasalah mangke di akhirat tah ieu kuarinya na teu nyaho kana bag-bagan puasa padahal mah nya mah lain mualaf atuh teu ma'dzur atau di luhur gunung di kutub tapi kuari nyaritakeun kutub hese sebab di kutub ge informasi geus loba jasa kutub mana atuh kuari nu informasi nah kos gitulah kumaha lamun Ki Zaid ngasupkeun barangna lain kanu hareup tapi ka jalan tukang ceknya na ieu mah teu meureun teu batal aya kanu tukang mah diasupkeun bae kanu tukang ka bool LGBT ieu mah nah lamun Ki Zaid ngasupkeun ka dubur atuh batal bae sarua bae kumaha lamun duburna diasupan kayu nah naonannya atuh naonan segala asupan kayu segala naon teu bareres kemudian kujada dikaluarkeun badal fajri kayu ieu mah kayu lamun Zaid ngasupkeun kayu kana duburna kemudian biasa datang ke subuh puasa dikaluarkeun badal fajri sabada fajar sabada subuh dikaluarkeun kayu tina boolna lam yuftir teu batal kos kitu mah dan lain-lain sebagainya jaranglah teu kudu dibahas nomor katiluna waso imun nu puasa jadi rukun nu puasana ayo nu puasa teh kumaha ngalaksanakeunana wa yajibu ma'al qada'i lisawm al kafaratul uzma aya jelema nya wajib qada nya wajib bayar kafaratul uzma kafaratul uzma teh itqu raqabatin mu'minatin salimatin anaibin yukhillu bil amal ngamerdekakeun budak amat abid eueuh kuari mah di dunia perbudakan peramatan tapi hukumna aya itqu raqabatin kafaratul uzma wa ta'zir namun abidna kumaha ieu shaum syahrain mutatabi'ain puasa 2 bulan berturut-turut namun teu bisa keneh bae yat'amu sittina miskina mere ka 60 miskin saya alaman afsada shaumahu fi ramadan yauman kamilan bijma'in tamin asimin bihi lis-shaum Zaid bulan puasa ngajima pamajikanana rusak puasana beda jeung dahar Zaid di bulan Ramadan dahar sakadar qada doang engkena teu wajib kafarat tapi lamun jima mah nya wajib qada nya wajib kafarat
Masya Allah, Masya Allah. Kizaid bulan puasa ngaji mah pamajikanana inget ieu teh bulan puasa ngahaja we mah teu diawali ku nginum ku dahar langsung jima bae di samping doraka jimana padahal pamajikan nu tadina haram ku sebab akad nikah jadi halal tapi di bulan Ramadan berang ieu nyana teh haram jima jeung pamajikan dilaksanakeun bae nya doraka nya rusak puasana nya wajib qada jeung kafaratul uzma. Entek sing ada ta bulan puasa mah. Lamun deuk ti peuting bae 4 kali 5 kali los. Teu masalah peuting mah. Ti peuting mah masa beurang mah ulah. Beurang mah sing ada. Lamun aya jelema berang di bulan Ramadan ngaji mah pamajikanana ingat lain bo. Jadi awali ku dahar ku nginum atau ku barang dahar nu sejen langsung bejima. Nah ieu rusak puasana di samping rusak puasana doraka di samping doraka wajib kafaratul uzma yakni meuli budak anu salamet tina cacan diperdekakeun. Cenah budak kuari mah puasa berturut-turut 2 bulan. Waduh cenah teu kuat. Ya ta'amu sitina miskin. Mere ka miskin 60 miskin saurangna saleter jadi 60 eta. Ieu mah inget ka dongeng sahabat. Jelema datang ka Kangjeng Nabi bari ngalengis halaku. Halaktu mencek kurang cilaka. Cek Kangjeng Nabi Mazalik. Kunaon bade? Cilaka-cilakaan kunaon? Kula aduh ngawiko cek kana teh. Ngawiko. Ngawiko teh ngaji mah pamajikan. Cek Kangjeng Nabi kade. Ai ngaji mah pamajikan di bulan Ramadan manggeus ulah hese-hese ku ari mah meuli amat bae nya anu salamet amatna ulah nu cacat perdekakeun. Tuan, atuh tah mah lain beulieun model kula. Ai amat mah jutaan. Oh, ane mah teu boga geus bae. Puasa bae atuh 2 bulan berturut-turutnya. Geus beres geus kitu niat kaparat. Tuan ngaranna atuh kudu ieu nu sabulan jebol. Atuh mah 2 bulan berturut-turut. Kula mah gede salah tuan kana teh. Mal buat ai teu kuat bang geus bae atuh mere 60 miskin, samiskina saleter jadi 60 liter. Ngaranna jelema aya. Cak Kangjeng Nabi jeuh. Bukan teu toboga cek jana teh kudu 60 mah. Geus cici be Kangjeng Nabi teh. Teu kebal aya nu mawakeun sahabat Ansor kadinya bungkusan. Tentuan. Nah, tungguan. Dibawa ka dia tah. Ieu bae ya bagikeun ka fakir miskin ya. Bagikeun ka miskin ya. Bungkusan kurma gede karanjang kitu. Ieu. Tuan, dibagikeun ka sa? Atuh ka miskin. Hampura tuan eueuh nu leuwih miskin di dieu diwal ti kula. Atuh geus bae dahar ku marane kabeh jeung pamajikan siaga kabeh. Ka ditu dibawa ku nyana ka ditu. Di dahar ku nyana jeung pamajikanana geus beres. Tah jadi hukum artina eta itzqorokobatin dititah ku Kangjeng Nabi. Ku ari mah diurang puasa 2 bulan. Nah, puasa 2 bulan berturut-turut berat. Ya otomatis berarti mere it'amu sittin 60 miskin. Kos gitulah. Namun bulan puasa jima kontak sing hade di bulan puasa kudu dijaga-jaga. Masya Allah. Mangkaning di bulan puasa teh sok loba jasa gogodan sing hade. Hiji nomor kedua nya wajib qada, nya wajib imsak. Nya wajib qada, nya wajib imsak. Imsak teh teu meunang dilanjut barang dahar. Mun dilanjut dorak. Nomor kahiji fi Ramadan la fi ghairihi ala mutadin bi fitri di bulan Ramadan ngahaja buka eta wajib qada tur
wajib imsak, matas daharna wajib imsak, teu meunang dilanjut nya wajib qada, nya wajib imsak, qadana wajib engke imsakna harita. Merdua latarikin niat lailan fil fardi, peutingna pohoan teu niat, pohoan peuting teu niat, teu jadikan puasana. Sakali deui sering terjadi peutingna teu niat, berarti kan teu puasa, wajib qada nya ti mimiti bulan Syawal, terus wajib qada irha bae aya waktuna maksudna. Nah eta teh wajib qada, di samping wajib qada haritana teu meunang teu puasa, salajan gara teu puasa teu meunang dahar. Zaid peutingna teu niat wajib qada, berarti engkena eta poe eta teu meunang dahar, teu meunang nginum, teu meunang ngarokok, imsak bae kos du puasa. Tuh. Nomor katilu alaman tasahara zanan bil baqa lail fabanakhila, jelema sahur disangka masih kena peuting maka ternyata horenganan geus berang nyana hudang barang neuleuh hudang jamna jam 3 ken mantap cek dah begitu dah beres kacai barang keur ngarokok nyana kaluar nungguan subuh kotok kok aing puyeng si kotok biasanya kieu mah jang geus subuh. Macam kita teh aing nungguan subuh ieu bari ngarokok kene nya. Kok. Ji. Ieu biasana iman kos kieu mah isuk-isuk. Bareng neuleuh ji. Ieu kita tadi goblok jam-jam 3 bae deui. Teu roba-roba horenganan isdet jemna. Pae hore jemna ya Allah. Barang nanyakeun wae ieu jam sabaraha? Jam 6. Masyaallah. Berarti nyana tadi sahur teh sekitar jam 5:30. Tajana sahur disangka ku jana peuting poe eta jana wajib bae imsak kos tu puasa bari wajib qada. Wajib qada. Antak sing ade. Ini nya urang sahur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kakarak menang 3 huap sangu aya keneh di dieu dina sungut. Kemudian aya anu adzan Allahu akbar Allahu akbar wajib dilepehkeun. Wah. Kekemuk geus sah. Tapi lamun ieu disungut pasut Allahu akbar ditereuy klek aduh teu jadi teh puasana tah teu jadi teh puasana eta mah tah eta wajib qada poe eta imsak sarua jima nyana imsak nyana teh manteu sahur teh lumayan aya keneh waktu ieu lah setengah jam bae mah jima jeung pamajikanana. Nah biasanya kan aya tarhim heula nyana aya aba-aba aya tarhim heula mah ngeunaheun imah eueuh tarhim tenang-tenang bae set begitu kadenge lain tarhim endahan azan Allahu akbar nyana keur kagok jasa teh teh kudu langsung bae dicabut buriang badina kudu geus lamun pas azan haju ditendetkeun batal terjadi misalnya eta nah eta teh nya wajib qada nya wajib imsak poe eta ya Allah. Merka opat man aftara zamanul ghurub jelema buka boga sangka geus magrib padahal encan kabeneran mendung biasana lalai teh zaman baheula masal kaluar bae magrib baheula bisa dipercaya lalai bae bisa dipercaya kuari mah boro-boro lalai jelema bisa dipercaya lalai teh jadi ukuran kula asal isuk-isuk asal dek buka be titah lumpat heula ku almarhum abah lumpat keluar ayo naon Pak deuleu lalai geus keluar jangan kula nungguan ge kieu tah di kaso teh pan kasona awi banget asal geus keluar be set be laporan geus bah geus tong eta bisa gitu eta bisa kos kitu eta hiji mangsa mah santri ngojok-ngojok tah sia jasa santri aya bae asal keluar besok ngeuleuh lalai ku jadi ojok-ojok
laporan bah geus bah ieu mah lain deui bahaya aya santri teu beres ya bener bae mau pangitiknya nah aduh emang santri mah kos gitu santri mah di pondok teh tilok beres santri mah tilok beres tapi asal geus balik bae ka imah jare di kiai heran tah santri eta heran itu mah kula sok didongengkeun bae tah santri ke holil teh anu maling gedang teh atuh banteknya aing beuteung aing lapar lah maling gedang kiai dihareupeun di mana deui wah gua da asa-asak ya wah laporkeun ku lurah pondok aya nu maling gedang saha cipulan panggil ku ki holil panggil gedang bawa sini bawa carekan ku nya nolong gedang kamu nolong paya kamu lain gedang paya aduh ki holil pohoan habisin sama kamu habisin belah dibelah habisin jangan ada yang tertinggal semua bijinya juga makan waduh artinya ilag waduh dibari ceringnya diusir deh pulang kamu pulangnya datang ka imah nyeun pondok santrina breg loba jasa wow kacaritakeun loba jasa santrina loba terus barisa ngaji nyana kadinya ka Ki Holil nage ngabagjakeun biasa masalah teh santri-santri nu nyahoeun teh apa neuleukeun bae wih si eta teh maling gedang jadi kiai Masya Allah geus sataun teh ka 2 tahun tah santri nu nyahoeun teh ka 2 tahun maling aing ge lah cenah teh aing ngajan kumaha ge jadi kiai asal maling gedang jadi kiai cek nyana maling gedang laporkeun deui biasa ku lurahna Pak Kiai ya ada santri nyolong paya lagi biarin aja lah nyana ngarep-ngarep dibawa ku nyana tuh bawa gitu tuh laporkeun deui ku nu saurang yai ada yang nyolong paya biarin aja kalau mau malah udah biarin nyana ngarep-ngarep dipanggil henteu bae sia aja sih aing mah teh dipanggil-panggil ya bebeja deh yai saya nyolong ya kalau mau ambilin sebuah dah wah malah mah kalau bisa lu udah semua orang tahu nggak orang lu udah ambil semua ya besok mau ngebesan Pak Yai wah ceknya lain mah cilaka ya lain deui urusanana tuh korenganan nu pertama mah Ki Holil geus deuleu di Lauhil Mahfuz ieu budak teh bakal jadi pikiai eta dibere gedang teh seakan-akan putuh nu mantap siki-sikina titah dibeakeun ulah dibikeun ka sasa ka maneh kabeh orang keur nurukeun ilmu tuh mantap lamun aya kiai mere dahareun geus langsung leg-leg bae putuh ieu mah kajen hukum lagi ngan syaratnya tuh menang menta yai minta putuh ya batal kos gitu mah nah coba kiai gitu teu bere-berena tuh di dia baheula ya di dia santri teh santri kitu belet biasa ngajina teh tidak bisa-bisa kebenaran aya lauk di masjid aya lauk langsung diteri we betik letik eta langsung bisa ngaji langsung iya santri di dia zaman abah langsung bisa ngaji terus nyana soroganan rapi dan lain aja kita balik boga santri biasa boga santri Masya Allah tak uang mantak besi urang manggil lauk sih ada putuh eta iya tuh moal kiprawira teh barang ditinggalkeun ku bapana nyana kakarak umur 15 tahun kakana umur 16 tahun ararisin cek nyana bapak orang kiai orang teh jadi kiai lah orang ka Mekah bae ka Mekah nyilip maksudna nyilip teh mah ka Mekah lantaran isin tadi no urut loba santri aja santri nyilip bae ka Mekah maksudna dagang we biasa kuli di Mekah ngan mikiran bae teh prawira mah ya dengan gaya aing masyaallah kieu bae mah atuh isin ke balik toap sering jasa toap bareng kacaritakeun satahun 2 tahun tah keur toap tengah peuting jam 3 aya nu kasep mere roti kakakana hiji kanyana hiji itu we dah nu kakana teh tah jang sia belos cenah teh aing mah teu hayang
di dahar Ki Prawira duanana. Masya Allah ti harita muka kitab kabaca kabeh naon bae bisa Kak kula jadi bisa ngaji bener sia gara-gara roti jakina teh jadi kula bisa ngaji je roti aing hiji eta berarti ilmu aing ka sia jakina teh tah nu mantap beusi aya roti geus sikat horeg teh malaikat mere ilmu melalui roti putuh ngaranna si hade tah lamun penting-penting mun keur ngawirid naon bae aya roti geus si hade ayalah santri di dieu nu Badung mali bejakeun santrina sebab kuarina hirup kene si santri cicingna di Bekasi kuari santri di dieu santri abah kuari hirup kene boga santri kuari sok ceramah di Bekasi nah Bekasina deket ke Bogor ka dieu nyana boga santri biasa eta keur Badungna di dieu kulantaran abah nyurah putuh aya santri manggil lauk ditereu ya bisa ngaji nyana neangan lauk betok atuh Badung ngaranna ge kuari ge Badung ge nyana mah geus jadi kiai ge ngan bisa ngaji aja dicolok pan baheula mah lain listrik lampu tempel teh kapan aya ieu tah ramohongan cara mohongna kunyana dikitukeun ka lauk lauk atah di ramohongan pan kosu asak kosu asak ayalah di dieu ngaranna moal dibejakeun hirup kene kuari boga santri deui ngan rada boga sakolahan tan hiji mah aya sakolahan MI lah mun cara kurang mah tapi nyantri biasa hirup kene moal dibejakeun ngaranna nyana geus sok ngaji seribu moal salah nyana ieu lalakon keur carita di darieuna bararadung jasa teh santri kuari hirup kene boga santri seetik ngan boga sakolahan tah nu diberekna puputuhan nyana sok ngawirid bae kitu maca sholawat tipe-timpan baheula mah bilik ti beurang kene kunyana geus bolongan geus keur ngawirid lampu dileutikeun ngawiri lampu letik pan aya lampu tempel mangga naheun bisa letik asal asinar we diragakeun kunyana di luhur blek we ka handap langsung ditubruk di dahar ajana seseureun mah kalah kucing garong mah lu kata tolong teh coba Ismail saminggu nyana bebeja gua dapat putu tapi gua enggak bisa ngaji sekian atuh biasanya dapat putu mah kan gampang kok ini mah ngomongna Melayu dua nana ge kok enggak bisa ngaji gua kata dia ini padahal putunya gede sebelah gini dihareupeun nya seserian bae untung enggak ada kucing lu di situ goblok teh teman-teman atuh teu bisa ngaji jata mah ti nu Badung lain putuh tah mah kosi batak sih ada tah urang teh apa putuh ti malaikat atau Kangjeng Nabi Qadir atau ti babaturan urang sih ada emang babaturan bloon jasa ye takut gitu baheula mah segala popocongan segala naon bener eta baheula mah sangar kan di dieu teh sangar warungna kebelah ditu aya santri keur ka warung malam Jumat kan marhaba biasana marhaba santri ka warung ganyaon kunyana ka warung aing popocongan beurangna aya nu maot wow eta santri balik ti warung teh potong sieun nya lompat di dinya kene potong masyaallah eta nya kanta si ieu anu nyingsieunan teh nyingsieunan balik ka pondok di pondok aya pocong di gang teh apa pondok gang gitu tah aya pocong ya jangan suka nakut-nakutin gua lo gol epak beneran koclok lu yang bener lo lu mah kayaknya pocong beneran eta kuari kula ngan eta maot tah nu eta bata nu ngamanggih pocong geus maot keur can maot tah kula sok asal ka pagi bejengnya rame aja serta ngobrol nu mantak rame nyin popoconganna jeung kula jadi eta kan manggih pocong namanya sorangan ya kula maju karunya nu balik di warung teh bohong lain pocong bohong kula mah karunya barang nuleuh nyana lumpat di dinya bae ye kasih saya jelema ieu
aja kukula dikitu teu bohong teu oh karak reda kula mah tetep bertanggung jawab si itu dah lumpah tah ka ditu ka pondok berarti aya gang pondok teh belah dieu kula mah make gang tengah-tengah ternyata ka dieu aya pocong di tengah wah jangan suka gitu lu kareng pocong bener atuh kula kadinya ngagoler nyana eta lalakon bae lakos gitu sangar di dieu sangar guys pun dicaritakeun di dieu sangar lain lalagan putuh loba jujin loba kemudian kuntilanak loba di dieu loba nah ieu lamun aya jelema buka disangka ku nyana geus magrib ternyata encan maka wajib imsak begitu nyawa wajib imsak tetap wajib qada lalawara nomor kelima laman banalahu yaum salasina Sya'ban nyata kanyana bahwa eta teh tanggal 30 bulan Sya'ban annahu min Ramadan nyana can puasa padahal eta teh geus Ramadan lantaran geus aya ruyat atawa jelas-jelasan Ramadan nyana encan puasa wajib qada wajib qada karena geus teu kudu dipermasalahkeun nya lantaran naon diurang kungsi debat adu masalah mendingan sukut mentok loba nu nanya ka gol cicing geus sabodo nyararana bae sabodanya sebab naon ieu bakal rame lamun dibahas padahal aya bababna aya tek-tekna haju nyalahkeun ka dieu kula ngadenge bae nu nyalahkeun ge antep geus teu bagus teh tungtungna puasa urang lain menang ganjaran ujung-ujungna urang teh dibendu ku Gusti Allah maka teu pernah mere jawaban sonojon loba nu kieu diantep padahal nu dibaca ku kula sapina amanat ti Abah lamun deuk puasa sapinah bae atau riyad eta bae ge eta mah Abah ge lamun deuk puasa teh mun teu sapinah riyad entek digunta-ganti tahun kamari riyad ke tahun ieu sapinah ke tahun berikutna riyad deui ke sapinah deui sapinah deuk kurang kumaha deui ngabahas di sapinah bocorna leutik teuing kumaha bacaan ku sia sapinah Masya Allah geus cukup lamun urang ngaji di lembur ku sapinah bae geus cukup biasa aya sapinah ieu nu dibaca teh eta sadisu alaman sabaqahu maul madbadah min madatin wastinsyaq urang puasa kemudian urang teh kemur terlalu teuing lek we ka jero atawa ngingser kana irung kemudian kaisep ka jero batal puasana wajib qada ngan poe eta imsak yabtulusan bidatin batal puasa ku sebab murtad na'udzubillah min zalik zaid puasa murtad batal wahidin head seruiti puasa berbayat batal wanipasin nipas seruiti puasa nipas batal awiladatin wilada batal jununin edan batal sanajan cuma sedetik 2 detik semenit edan batal bae biigmain jeung ayan batal sakarit mabok nu ngahaja-haja mabokna batal puasana terakhir aya anu wajib batalna dilanjut doraka kama fil haid jelema head wajib ngabatalkeun puasana ketika nyana ngalanjutkeun haram nu head teu meunang puasa haram puasa wajib buka nipas gitu kan aya nu jaiz nu sakadar meunang doang
kama fil musafir wal marid. Jelema berangkat ti dieu ka Surabaya rusos doang aya kamenangan dek buka mangga dek teu ge mangga keur carita buka mangga bae kitu kene nu geringna teu terlalu parah tapi ieu lamun dilanjutkeun bisa marat bisa ngajeroan ieu gering dek langsung bae puasa dek buka mangga bae aya nu diharamkeun seperti jelema boga kodoaneun 5 poe tahun kamari boga kodoaneun 5 poe can kaburu ka kodoan inget-inget ieu kuari aduh 5 poe deui pas Ramadan kodonyana eta wa haram dibatalkeun sebab lamun dibatalkeun ka ditu ngaluncat ka Syawal haram nya ngabatalkeunana tuh. Selanjutnya yang wajib qada jeung fidyah duaan nya wajib qada nya wajib fidyah ieu tengetkeun ieu sok kaliru bae jelema nya wajib qada nya wajib fidyah dua macam hiji buka ku gara-gara nulungan batur rempan ka batur contoh leutikna nyusuan awewe nyusuan karunya ka anak geus jana teh teu puasa sebab mun puasa anakna orok keneh bukalah nyana masalah karena demi anak berarti bukana karunya ka anak rempan ka anak beusi anak teu sehat ku deudeuh-deudeuhna ka anak ieu awewe buka puasana masalah ngan engke nya wajib qada nya wajib fidyah qada wajib puasa fidyahna wajib atawa urang keur puasa aya jelema naik tangkal kalapa kemudian naik tangkal kalapa teu bisa turun aya jelema bisa naik teu bisa turun naik tulungan turun teu bisa aya tadi naik bisa ih sia mah ongkos kabayan tadi sia naik mah bisa turun teu bisa masyaallah ge kabayan mah kumitohana titah ngisambung kebayang saya lintas ngisang tiris bau tetep embung goblok sia ayo kana teh ada gimana sia teu ngisang embung tiris geus tinggalkeun ku mitohana eta kebel nyana teh ngojay set kebayang sia keur naon keur ngojay silem atuh ngisang we embung tiris tolong deh coba aing silem daek aing sang embung cak kena tiris teh eta kabayan bloblon tah di urang teh aya tokoh kabayan eta di Parahyangan mah lamun urang nyaritakeun kabayan sagilak-sagilakna yang seri bae kabayan lamun di Bagdad mah Abu Nawas wali di urang mah kabayan nya wali nya lain nu jelas pikasirieun bae kabayan mah geus eta bae non gara-gara tuh menta ragaji bah kula menta ragaji jeung naon nuar tangkal kayu emang naon nyeun tihang jeung imah aya kadaek sia kabayan cek mitohan aya kos kitu mah dah tah golokna tah ragajina alhamdulillah cek jeung teh kabayan tuar ku nya we brek diragaji ku nya pas dirimbas karimbas jang tihang teh geus tareh jadi karimbas tak waduh mal beres cenah ieu mah ieu tu karimbas kieu mah teu bagus ieu mah tihang kieu mah idenya na datang mending dijieun halu cek nya halu atuh dibagusan ku nya halu teh geus tere foto geus tere jadi foto ya Allah mendingan dijieun paranti dahar teh centong cek nya cek dijieun centong geus tere anggeus deui ka papas keneh bae masyaallah ceknya na isi naon mendingan pakai nyehil lah dijieun pakai nyehil terus sagede cehil kieu bae keur nyehil mitohana datang ban bayan mana tihang teh ya tihang eta kabayan tolol jasa pantah tinggal mitohana goblok tolol sia tangkal kayu sok gitu badayna jadi segaya gitu bagus segaya jadi kene alhamdulillah eta si kabayan geus kitu di urang ge loba
anu di modalan ku mitoha jutaan. Alhamdulillah. Mana kauntungan sia? Alhamdulillah. Abah duit sabaraha duit gara mereka kula. Pan aing mereka sia 30 juta. Alhamdulillah, Bah. Ai 30 juta mah aya. Nu mana sia 30 juta? Jadi hutang, Bah. Turang hutang 30 juta. Abah mereka kula 30, kuari jadi hutang 30. Eta lain kabayan sih naon. Tolol, minantu kos kitu tah. Udah menceritakan kabayan poal eta tokoh parahyangan teh boga kabayan sagilek na pikaseureun we kabayan. Kemudian eta nu hiji wajib qada, kemudian wajib fidyah. Nomor kedua buka mata kiri qadain ma'im kaniyata yati Ramadan akhir. Zaid boga qadaaneun tahun kamari boga qadaaneun. Kemudian Ki Zaid di tahun itu bisa ngodoan kaburu datang deui Ramadan. Eta nya wajib qada, nya wajib fidyah. Jadi lamun aya jelema, mun aya jelema zaman baheula di Jakarta ye, urang pasar Kemis kan baheula di Jakarta. Ramadan teh teu puasa nyana teh, teu puasa. Tah, sabar tahun? 10 tahun. Kuari ingat, aduh aing mun paeh boga qadaaneun. Qadona mah tetep bae, lamun sapoe tetep sapoe, mun 10 poe tetep 10 poe. Ngan eta fidyahna hitung taunna ternyata 10 tahun. Berarti sapoena 10 liter. Nyana teu puasa baheula teh sabulan. Tetep bae qadona mah sabulan mah 30 poe. Ngan geus 10 tahun. Sapoena tambah fidyahna 10 liter kali 30, 10 kali 30 sabaraha? 300 liter. Tinggal kitu bae. Lamun tadina puasa nanyana teh geus sababaraha taun mah taloba. Atuh tinggal kalikeun sabae. Kodona mah kitu bae. Lamun 100 bae 100 bae. Lamun 2 bulan 30, lamun 3 bulan berarti atuh ayeuna mah sabaraha? 60 teh 90. Ngan sabaraha taun? Ternyata 15 tahun ka tukang. Sapoena nyana teh berarti eta 15 liter fidyahna. Tinggal kitu bae eta mah. Masya Allah, Masya Allah. Hiji. Nomor kedua wajib qada teu wajib fidyah. Kamu malih jelema ayan eta mah wajib qada lamun cager teu kudu difidyah. Aya nu wajib fidyah doang teu wajib qada. Aki-aki mah dipidyahan bae ngan teu wajib qada nya mah. Deuk qada iraha tuh coba cager deui. Aki-aki tah geung pidyahna ge poe eta bae. Poe eta bae geus. Poe Sabtu datang ka magrib pidyah. Poe Minggu datang ka magrib pidyah. Cenah kiai kumaha lamun sabulan bae langsung dipidyahan bae ye. Bapak kula mah aki-aki umurna 100 tahun deuk dipidyahan bae. Jadi berarti 30 letereun geus sabulaneun tah. Ai daek mah masalah ngan kewajiban. Sanu nyaho menang 2 poe pae. Ai ridho mah lo tadi tuh masalah. Ngan wajibna mah eta bae eta nu nyana teu bisa puasa. Nomor kaopatna lawala teu wajib qada, teu wajib fidyah. Iyalah jelema anu edan, nu edan mah teu wajib qada, teu wajib fidyah. Kitulah cara-cara puasa. Rukun puasa ayat 3 nomor kahiji niat. Tipeting deui niatna lailah likulli yaumin fil fardi unggal poe kudu diniatan peutingna. Nu ngaran peuting ti guru datang ka pajar. Deuk jam sabaraha bae tah? Deuk jam sabaraha bae? Deuk iraha bae? Deuk keur kumaha bae? Pokona peuting niat jadi. Zaid keur salat Isya ingat bahwa isuk Ramadan, niat di jero salat aya niat puasa. Cenah teu khusyuk atuh emang biasa ge teh ieu. Acak-acakan memangnya nama biasa lagi. Iya keur carita di jero salat ge teh. Ket ngomong ngadaguan imam nangel ya sabab bacaanana.
Salat Isya suratna teh Kahfi. Insyaallah. Wah amat teh. Tilok sinarieu di si imam maca surat Kahfi horeng loba jelema. Asa loba jelema benyana surat tak kitu action. Lamun loba jelema masyaallah kul hudai. Tah, ieu jada keur salat Isya ganda wadi lah dari galamun niat ada jero hate ka niat kalau puasa esuk udah baron Ramadan jadi. Babar niat eta sakadar sah angsa etik dak nawaitu sauma godan min Ramadan nawaitu as-sauma godan min Ramadan niat kaula as-sauma puasa godan isukan min Ramadan tina bulan Ramadan eta pangsa etikna akmalna sempurnana nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala biasa sekali deui nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala mantap dimatapkeun aya anu ribut gara-gara Ramadhani jeung Ramadhana datang ka lebaran teu nanya kunaon sih bongan sih Ramadhani di Ramadhana di cak aing Ramadhana itu kunaon masalah kos kitu bae ribut ieu masalah tah urusan maca atuh grammar lah atuh maca make Ramadhani bulan Ramadhana bulan Ramadhanu lo sia hidaet mah Ramadan keneh eta mah atuh. Ai riweuh geus bae atuh ulah make baris Ramadan. Ngeunaheun kan. Si Ramadan robano daun eta Ramadan pan teu dijabaran beusi ribut. Ramadan aing. Ari cek tukang ngaji mah teu babari. Nawaitu lamun ditarkib ku tukang narkib mun ngaji amil babari. Nawai fi'il tu mamni do mamara pajari fa soma jadi mapuna kudra sunna pansabna sunna patadil soma mudab godim do punai kudu jalamat jana kaza an huruf jet ada imajul kudu jalamat jana kaza ada yang mudab padi mudab punai kudu jam zakal padi mudab ramadhani kudu baru le mudab punai kudu jam zakal ramadhani mudab hadhihi mudab pun ilaih teu mantap kudu mondok datangeunaheun sia aing ngomong kos kitu pasti anu teu mondok mah naon tah sih saya teu mondok mah narkib kos itu ngaranna. Nah, lamun di kulon, lamun di wetan mah ngaranna nyarab. Nah, itu pilun wa pailun terus. Sarua narkib ngan disundakeun ai ngarab diarabkeun. Sia mah Sunda teu bisa, Arab teu bisa. Ye. Tak ge rugi jelema teu masantren teh rugi. Batak atuh ulah dimasalahkeun tah mah kos kitu malah urang senyum-senyum bae geus atuh sabodo sia tah mah lamun kieu mah ye nawaitu bongan ribut lah sia Ramadhani jeung Ramadhana aing mah ganti mah tuh nawaitu suma godin an adai perdi Sya'bana hadis sama bongan ribut bae tah eta dimasalahkeun lah tah nah Zaid keur salat niat jadi mantas niat keur wiridan niat mantas wiridan